jabar kita. Kumaha papayungan tangan urang. Kumaha nulunganana sangkalah kaedana. Ragi sabalah di banjar diromakan doangan diromakan duangan pamugi gusti ngaganjar nyalamotkeun sadayana jika bobotoh ngadu domanya Percis tete kitu lah. apa di HPDPKI naon HPDKI oge pan isu Rame di Unpad ngayakeun kontes domba isu Egi bulan baktosna teh. Ya, Jatinangor yatina. Eta-eta papat daungan bejana urang sawah dadap cenah boga domba alus Eta teh. sok adukeun jeung uing Aduh kan jeung nulinya kayaknya. Eta tong jaman. Terus buku Aki Umar Anang Soekarno Hatta ge aya. buku anak. Kumaha papayungan sangkan ulah kahujanan kumaha nulunganana. Sangkalah kaedaan. Doh, ais. Tau, doh. Naon-naon santabaran ditabaran. Lain-lain Bagda diri Pak Guru Lukman Bagda dengan di Bageran Pakai jeung babaturan. Jang Kamal pomasing lar kawana kumaha mama tobieun panyerewedan tobieun panyerewedan punten nun Oke. ngomong salah geningan silih Wow. kumaha Jang Teguh make ilmu di pangeran salajengna Paulis Mimi Bang. sanurek ngarengan kumaha Muhammad Saifudin Bang. Ewal di bangsa sorangan Ewal di bangsa sorangan Akok akek. Lain naonan teh. aya di mana Bang. Hey. kata palintangan pabalengan pangalusna Aya kode topeng urang. sana candi kantun ngaran kasayan Sia tahu. yang nanya ka gunung sok aya nyaho datarna sok aya nu gunung atoto jabar Naonan. sok aya nyaho asalna ieu ai maneh kunaon gara began Gak masuk ke suluk. aral aing mah ya Arah naon ke arah. baheulana aing teh ditawajuhan Minang jadi aral kunaon eueuh acara minang kesurupan. job Aki Amir aya di mana ya bikin tiras bikin cihare obat kabel di pikiran
di mana? Naon maneh? Tulat tepelas lat lapelat lu. Naon teteh ngomong. Naon? Telat lapelat lat lepit lat. Lain teh naon teteh nu diomongkeun eta teh. Grup kudu aya juru basana sia teh. Abdi teh cenah geus usaha ngulon ngetan tapi teu hasil. Oh kitu. Lil. Tuh lil teh bener. Lihat teh bener. Itu lil teh. Bahasa Belgia. Oh dah inget teu ngarti atuh. Tuli patata silatiu. Naon cenah? Kira-kirana urang bakal pindah tempat ya teh. Oh benernya lil. Lihat teh. Oh atuh pindah we aya geus eueuhan mah di dieu. Tuli tatata sileta pelata telepet tekan lalit. Tuli teh pelakala sitna pate pelata panjang teuing goblok atuh. Kumaha ngartikeunana? Mending pindah ka Arcamani we. Latih salah pada tiga pelat. Naon cenah? Abdi mah cenah ayeuna mangkaning pun anak tere dikawinkeun. Nya bener. Oh lain. Tulata pala salata laki pala tala tidak lewat pala tolo. Deuh ampun aing. Naon cenah? Kumaha cenah lamun urang ayeuna mah sararea geus urang nyeun masjid, urang Lain. naon atuh? Naon cenah bujang teh lewat? Balik atuh sia teh. Sakira-kirana eueuh tewakeun mah urang ini teh ti dieu. Eta geuning becus goblok. Ngalieureun batur sia teh. Nipu teh Eta gini bisa beri lagi atuh. Amak gitu. Urang ini hayo. pelaksaga. Balintang. Pak Aluna, Pak Haji Ipik. Naon? Hai, Denyo atuh. Naon? Kuburan. Sajodoh jalannya. Naon? Di pager. Balik deh ya tuh. Duaan deh kemana-mana tenen. Naon? Pak Mardiano. Denyo sia. Uluh. Walungan. Balik deh ya tuh suka ke Berli. Naon? naon kaleret ka handap. Tai muning. Si belegung. Mun urang mah jalan. Kudu kumaha urang usaha ayeuna urang tuturkeun we dunungan hayo ini. Kumabrehna we. Kaleret aya naon? Pate. Waduh. Ai sweet. Kali jalanna. Anu ari sweet mah. Hog. Berhayang didatangan. Mudah-mudahan ya tukang ah. Naon heula lah? Urang reureuh heula pot sumuhun mangga. Hade pisan awak montok di canak lelempangan teh Pak. Kodok sae teh teh. Lumayan teh ngaluarkeun karinget ubar kolesterol. Eta teh. Ulah bosongo teuing ngewa. Turunkeun salira teh. Turunkeun Iya. 10 kilo mah. Calik heula kasep, calik heula. Aduh. Mangga. Kali cenah yayang. Komodo unggok gitu si eta mah. Kalau teh kawas ka bapak. Dibawa apruk-aprukan teh kalah namahan dagingna teh. Kalau bikin nyemplung. Geregro. Kalah beuki bergud.
Greg salirana teh. Jeung eta muni eueuh nu teu beuki dituangeun teh. Segala digares. Teh aya nu suda aja mah. Wilujeng wayah kieu ayi Wilujeng wayah kieu kembali Akang. Nuhun Kumaha Kang Damang? Saperti kemarin. Tuh terima kasih. Bade ka Manura ieu teh Yi. Oh Akang teh. Sumuhun jajab juragan Panu. Oh sumuhun maksad. Kitu maksudna mah itu ngalaksanakeun kapalai rakana. Ulah naon Raden Dastarata. Sumuhun. Nya ge socana teu ningali da puguh kitu geuning da tos beger meureun. Ada normal Akang teh. Hiji mangsa dewek oge kungsi di galentoran. Gitu. Disangki naon Akang teh? Teuing atuh. Disangka manuhara jiga naon. Mun calengok kemarukana dewek teh manohara meureun. Padahal manukuari mereka. Alah. Cing aya dina kakiatan kulan di perjalanan da tebih keneh teh lalampahan teh. Ye. Doana we dawala sumuhun. Emut karama na kapungkurnya Pak urang. Heeh, Jang. Meni nyeples nih. Juragan Abiasa kerenyang Sara baheula urang. Asruk-asrukan juragan Parasara eyangna. Sumuhun. Kandenan kula. Oh bener nya euy, siling mah apa katurunan-turunan teh kaparoho deui teh. Cara das eta panjang. Kuat keneh memorina. Panjang keneh emutan Akang. Nya. Memori 2 giga teh. Cing apa keneh ramana juragan Abiasa ke apan Palasara. Air ramana Palasara teh Palasari. Ta anak Palasari teh deui kolot. Hampura lanan cara rangkeul ya. Urut lempangan jauh atuh. Ugu daing teh pamidangan goblok. Ieu leungeun nu kacida cangkeul mah belah kede. Okor mati teh. Coba Beupeung cing tarik. Bodoh banget. Alah kan jadi sorangan. Inti. Pinter sakitu. Ngapalin ka anak saya teh. Kumamun kena jantung teteh. Kumaha teu teh. Ayeuna isi dunungan. Ulah tunggal teu da ieu mah. Pasti babeh teu neungeul teh. Waduh. Eta nu galak we. Itu mah teu galak kalurah, galak. Mantap tuh jadi gitu. Eta ku dijengut. Getek, lain getek. Getek. Liak jeri di kono. Jiwaan dari kana getek.
kasieun kolot teh eta mah. Eueuh kasieun. Nepi ka teu dihormat ieu aing. Dulungan nepi ka teu diajen. Keun ka dewek eta dulungan eta teh pangeran putra raja. Coconging sia. Tong dibawa deui ke mah. Teh baung teh sia teh dileuwih ti sana. Ieu deui eueuh pamawana pisan sia. Sarasa urang carek atuh. Karuana jeung si peleduk. Liwar Naker pisan sia. liwar teh leuwih ti dorok dong. Naon sia teh? Naon. Noe sia teh ka aing sing dibentar guludug teuing. Anak pirakun nepi itu. Jauh-jauh. Namoan nepi. Curig sia. Kasieun geus teu hormat. Sing boga pikiran urang teh da geus gede. Eta teh kolot. Kalau hormat. Hormateun. Sarwana setan sia. Panuju sia. Tah kitu geuning. Jol ka uing itu pugu-pugu. Mun urang mah cicing. Nah muatin tukang gitu. Suka tiga ngaliuk. Setan. Jadi kali ya. Ini kasih nyika. Kopo di bandara bodo di saksara deungeun Kumaha papayunganan. sangkan ulah Kumaha nulunganana. sangkan ulah kaedana Kikintiran. Dipikiran. Kikintiran dina bale. Sisiniran kirang sae. Ayo dileret cicing. Aya kasieun ayo Kasopono. dileret. Kasopanjang. Sono monok. Sono nganjang. Ayo dileret mah aya ka era. Sopono. Kasopanjang. Najan sono najan hema. Lain-lain daun awi. Keun ada pencerong gua. Ka era pada aya. Lain-lain bagja diri. di bageran Kumaha papayunganan. sangkan ulah kauganan Kumaha nulunganana. sangkan ulah kaedan Nah, biasa. Naon wa? Sia. Jadi kebawakeun aing. Burukan terawas betul. Nah, atuh ieu teh mun sarua. Eta ku sarua. Alah punten nengeran. Eta kusarwaan. Ada hiburan wa kita. Alah. Ampun. Teh kabawakeun ku akang. Boga kaera ikut dundungan. sangkan ulah kaedan
kasoponok aya kasieun kasopannya sono monok sono nganyang aya ka era lain-lain sugane kapo daun awi lain-lain bagja diri wah pahamah yeuh payunganana kumaha nulungan nono Oko era tapi nyumput nah baung dia kan da katingal salira teh baeud wae atuh ieu kita ngahibur kita ngahibur agaknya Menerang mangika nyerita dipake cerikatnya jauh kalayan akang na badengin etande bebenang Balarut. Gus kasadaya nu aya di RRI Bandung oke kan jabat kapak guru kanak jangan Menerang panggikan nyeri Iru pula kiri dong jangan Paulis nono Komo jeung hayang kapuji hayang kapuji oke Urang sing ageng tumampi Tate babener Gusti Urang sing ageng tumampi Tate babener Gusti sagoong sewak makanya Pak Guru Lukman jokoloyong kalau ngakana wah ngalametkeun kadayana Bangdina Paji Sidik Tentep dina Tahan Nona Sekarang Kalakuan bang Ulare Sakamakama sih kayak jauh akan Mona salah silih omea halo Wangian kagorengan so Kumaha Pak Haji Agus sekali Yoba? sewa Mona susah silih tolongan Kumaha Kang Dadang Mona Bajal susah silih tolongan oh wow Wakre Maledo ka itu ay maredo ku jambuan teh jauh teuing maledo teh ay maredo teh tepi maledo ka ditu da mau nyalahkeun si lain ada masih ieu we da calling ieu teh sok hendek-hendek teh daek teh beda kecap-kecapnya apa ieu teh dina raraga rek muka lamaran anu anyar tahun 2010 hargaan aing teh da lanceuk ongko hilang bara dihargakeun
Bapak Kepala RRI Bandung ngahaja ngayakeun hiburan lagi di luar terbuka pan biasana ilana joker di RRI memayar ini mah henteu bebas Kepala RRI ngajen sia kana seni nah ari silasi sorangan Disbudpar Provinsi Jawa Barat atau cenah Ketua Pepadi Jawa Barat Pacaca Koswara pikir ku sileing can para pendukung sesepuh ti mana ti meuni Pak Haji Sidik oge eta teh damang ngeureuh can pada dak neser Bandung teh deuleu kota seni dan budaya betul tiba heula keneh dewek cocorowokan ari martabat hiji bangsa teh pan bisa diukur tina budayana mun budaya geus awut-awutan ruksak bangsana ulah hayang ngeunah sorangan hayang ngeunah sorangan sia teh teu ngajen pisan urang apek di kolingan teteh ukang guru anang teteh dikicepan teteh Sidik di dieu teh Padadang Nasir tuh calon bupati Bandung teh eta teh dukung guruna can pada di Rukada Deni Rukada Padeni Padadang Supriyatna kabeh secara rumping ka dieu aya wartosna bade ngawilujengkeun dina tahun 2010 ieu sok mukakeun labaran anu anyar nyacas bodas tulisan ku amal-amal anu hade ieu mah gadon dirorocet deui di Cianjur Pamardiano eukeur mah 2008 teh rocet deui areng ibu dedengean rocet kunaon pasea cak-cak jeung kadal disaksian ku buaya ai bogo olohok buaya we olohok nempo ai lodok keur nararabeun lono kalah aja tarik-tarik ngangit jaipongan ai ku kitu teh mah can bencana alam gerepek datang hujan banjir halodo loba nu kahuruan bencana wabah jeung musibah fitnah di mana-mana bener tapi da leutik keneh bencana alam mah leutik kumaha sia teh loba nu korban leutik keneh bisa diubaran ku duit bencana alam mah ai kitu anu leuwih rujan mah tah bencana akhlak walah bencana iman naon piubareunana sok kemana obat dicari nagara nepi ka kieu teh kuayana bencana akhlak bener sabab pangeran moal pati-pati nurunkeun hiji ajab ka eta nagara lamun baraleg hirupna lamun ari iman kacida teuing tamakan barokan teh nu matak urang pingkeun lamun milih teh kudu ka ahlina ka ahli sabab lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana geuning ruksak tuh meureun mana kitu ge lain ahlina ieu teh saur Pak jeung lamun urang dek ngajadikeun pamingpin teh ulah pamingpin anu borangan sieun naon sieun ku pocong lain sieun ku jurig lain sieun naon sieun teu dahar sieun teu beunghar sieun teu loba imah sieun teu lega sawah tina loba ka sieun eta yakin kaituna bakal tega ngahalalkeun kana sagarupa cara duit rakyat duit negara dilegleg katalengesan kaituna bener sia teh ngomong teh ka mana karep pokal teuing mentong hareup teuing bisa anu kasinggung entong borok kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing bener tah eta euy bebarengan jeung si dawala teh aing sieun kabawakeun para laur loba kong kalingkong pamimpinana malah pek pikir ku aka aya hak urang mah ngomong kitu nya teh ulah pokal teuing boleh pokal mah
asa ulah ngayakeun tindakan anu anarkis. Oh iya mah rajin demo geuningan di buruhan, bari teh nyaho di naon-naon. Apan aya PT demo tah mah? Aya nya. Palsu tah mah pek dek vokal oge. Tapi anu demokratis Pancasilais abeh dilindungi ku undang-undang. eta anu ngajalur mah. Lain ngenek-ngenek pagar nepi ka hancur ulah ngaruksak. Sabab naon? Ayat pangeran mere beja. Ti Rasul ongkoh yen Allah tersepkeun ka jelema anu nyieun karuksakan di luhur bumi. Itu geuning. Teuing atuh lamun gitu mah. Dadak baca. Lempak beledug aya naon teh. Ieu mah dina Facebook oge ngomong ka mana karep foto-foto porno ditemongkeun. Mana adat ketimuran teh mana? Reformasi hukum teu bener. Supremasi hukum. Pek pikir ku akak. Tak ayeuna ti tahun 2010 mah yuk urang tulisan ku amal-amal anu hade. Gitu. Ulah dirorocen sama anu goreng. Ulah rek patongong-tongong, ulah rek pakia-kia, urang sabeungkeutan. Babarengan. Berdiri sama tinggi, duduk sama renah. Hah? Tingali sapu. Lamun papisahan mah da moal bisa dipake beberes. Kitu. Ieu mah karah ngararaceleng. Papisah ka mana we karep. Teuing. Sewang-sewangan. Naon maksudna sih teh? Heuh eta bieu. Akibat kitu teh naon? Akana atuh. Sanajan eta ge ajen panayagan teh. Panayagan teh. Hade ku omong, goreng ku omong eta sifat urang. Pake Tina politik kana nayaga. Tampolan. nah sia teh tina politik kana yaga. Tampolan. Apan sagala rupa ge tinu leutik heula. Kejadian teh ti leutik. Ulah nyapirakeun nu leutik. Da geuning nu gede oge aya pangabutuh mah datang ring ka nu leutik dibelaan apruk-aprukan ka kampung-kampung jeung ngadak-ngadak amis budi. Biar budi. Balalager di ngadak-ngadak berehan. Merehan. Heeh. Baligo we pagede-gede. Ai geus gek mah dina kursi kadon culang cileung ngenengan palingeun. Heeh. Nepi ka dibudayakeun nu kitu teh. Naon Hah? anjing. Montong eta teh sia. Lalawora teh sia ngomong teh. Ante lalawora. Nu lalawora mah kalong hesna ngegantung. Benar teh teh. Hayang ditewak sia mah mengpeung lineuk sok tewak aing. Leuheung sia ditewak mah kumaha lamun aya nu maehan tong ngarepotkeun da teh dipaehan ku si laing oge bakal modar aing mah. Ah, muni malik-malikeun sia teh. Ayeuna jadul bener mah teh sieun gitu. Hese ngomong jeung sia mah. Mung elehnya. Ulah sumuhun dawuh hirup mah. Bener. Temongkeun kasunaan urang, ieu urang Sunda mah lain sumuhun dawuh. Mangga we ti payun, tak ulah kitu urang Sunda mah. Kumaha? Haling ku aing, ta eta urang Sunda. Haling teu sanggup mah ku aing. Sia teh ka mana karep. Haling sia kowek. Haling. Ya, eta si goblok ka mana we karep ngomong teh. Ada kesalahan mere robah. Iya. Jeung sunat salawat ya. No, kowek teh bangkong bancet kowek gitu. Ning disadak kowek. Koe koe. Atawa berwek. Alah. Sah juga bancet teh. Heuh aka. Aduh ampun aing. Peureum. Sing sauyunan gerasa. Sing sabeungkeutan. Sabeungkeutan ciptakeun daerah anu kondusif. Lamun urang di lemur, cing ati-ati ayeuna aya teroris-teroris kitu geuning. Hah?
lamun aya jelema di kampung nu ngontrak imah bari mung wawuh jeung batur sok kedatangan wae saya mah wajib dicuriga ulah ku urang ditindakna laporkeun ka nu berwajib nya apa teroris apa teuing nu rek newak teroris tah disada innalillahi wa inna ilaihi rajiun lain eta mah polisi ngaliwat kontrol apa teh teroris apa naon wayah kieu geuresik indit Kalembang wayah kieu teh teroris di ditu teh tariris atuh nu kitu mah alah ai tariris mah geunah laguna ku Mama Cici Canggurileung da naon cecep deudeuh daun hiris atuh teh mah jauh-jauh pek pikir urang luar negeri geuring ai datang ka urang teh tuh teroris di mana turis tama jauh-jauh atuh di pikiran teh turis mah anu diselapkeun dina tonggong keris abang turunan beki jauh kamana karep we keris mah beki jauh ai keris mah norok-nok beungeut teh kuris tama ai kuris mah urang teh diwajibkeun pisan kuris ka nu Maha Agung syukur lain kuris jauh biasa beki jauh heuh jauh nya euy ieu mah jelema asa ku kabina-bina teuing hirupna teuing sia eta mah tereureureuh carekeun teh baung teh alah ampun mere mandi mere jauh lita naon teh naon kan pihujaneun sia teh panena teh Natal oh nya bener kamari teh kamarin ngaguruh kitu nya banjir teh teuing mun sora roti sorana naon pika geungeun atuh ki sada naon teh salah air bah sora roti di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratu mut putih bumi menga baju mingkem mingkem nah teh segala arti bet balalager jurig di dieu hei woi naon teh ya cek ayo ge daguan euy saha mana bos si Maa saha sora tukang kredit nepi kaki itu eta sora mun eueuh piduiteun eueuh wibawaan belegug bos si Maa jauh kana pi artiseun dengekeun sa hayang teh pegat ke genggerongna duli genggerong aing ulah kaget euy di mana adio itu dah wibawa ngaranna wibawaan teh ku sora we bungkul naon naon teh tadi sada tong cekcok ulah kaget sia ka dieu atuh leret menurang madu rek diuk teh leret nyar picilakan boa-boa cing paruringkak bulu-punu aya naon po lah aya naon sawes agan mah di dinya we antosan dinya yang urusan akang ya mah sing hareupan ku abdi lah aya naon mah bilih aya siku si ulung-ulung gelagak kencana maung ya ngamung maung naon maung di mana cing maung Bandung keokan wae
Acan keok sote. Kenapa karek babak pertama? Da panjang kene atuh. Panjang kene. Ieu mah da jelema teh yang menang terus. Ya heueuh atuh. Kege 5 tahun deui ge juara. Beres. Ah eta mah leuwih nyeri teh euy. Ais ulah kaget. Manusia. Loh, aya cikur sagede kieu. Wah. Moal teu ka akang ieu mah. Itu nu tukang laja mun sagede kitu. Wilujeng tepang jahe. Bangsat. Ambak meureun. Amak aya kabatur bisa. Kamana Gusti bieu teh jelema teh? Eta hareupeun gunyuk. Teka cirieun urang. Goblok. Muni naker kitu goreng patut teh sia. Coba. Lain merukan manehna kasep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Agama nama Islam euy goreng patut oge. Si goblok. Dan malam. Memangna agama teh ku beungeut. Bener si agama Islam? Heeh. Geuning teu mawa kenceleng. Nah, sia teh. Nah kitu tungtungna teh. Tungtungna teh kulang. Ulah ngotoran agama teh kitu tah. Ieu mah dibelaan nyewa carry. Nyewa mobil nu teu puguh-puguh geuning diajakan. Cenah mawa kenceleng nyair. Ai geus nepi ka tol macing barareng beungeul lompatan geuning teh. Bener si Islam. Ya heueuh atuh. Lamun bener agama Islam sia. Rukun Islam teh aya sabaraha hiji. Nya meureun di mana-mana ge sarua. Dasa agama bisi beda. Teh sarua. Si lain sabaraha hiji? 5 teh geuning. Bisi beda. Akur. Hiji-hijina naon cing? Dah nguji kai nguji ya. Hiji syahadat. Bener. 2 salat. 3 zakat. 4 puasa. 5 munggah haji. Mun kawasa di jalanan. Ai munggah haji teh mun kawasa di jalan teh boga ongkosna maneh teh ini kaitu ka Saudi Arabia ka Mekah tanggeus nepi di ditu tawaf sa'i jumroh wukuf gitu. Oh eta nu kalima teh heeh geus maneh kaitu acan oh kaingan. Saha teh eta teh baru keur budakna teh kurang cocoan. Kurang perhatian ti kolotna teh lain nu macet. Supaya nyalingkir teh. Tah kitu ngeunaan bag-bagan agama. Cing eling mana hirupnya?
lain ke Karapangi di Bucingeling ulah ngulik kue kagorengan hidup tanya cikan apa urat leungeun cikan kade tak urat leungeun gitu teh nah sok ceceremed repok maneh wedanya jumaah nah atuh wajar salah saeuting mah kuduna mah repok maneh itu sebenarnya mah oh jadi bunga haji nya nu kalima teh indit ka Mekah kadewek mah da genep wah agama sesat kafir agama sesat digodok sia di neraka jahanam bangsat bid'ah ulu nafsi dari katul maut sakabeh manusia bakal kena ku maut maneh ulah loba heureun ulah ngaheureuykeun agama maka terek kiamat lalawara teh sakedeung deui 2012 eta teh kiamat ulah lalawara ceuk saha ceuk film eta syawawanianan rukun Islam aya genep naon argumentasina nu bieu naon nu kalimat teh ini ka Mekah tanu ka genep mah balik deui nah pikir ku sia narek ngajedog di ditu imah teu boga perusahaan teu boga dulur teu boga mending balik deui ka dieu ka genepna mah tapi heueuh nya wah aya bahan pindah agama ya aing jadi manehna teh nu leupuh Yuni ente istiqomah luak leok bener tapi dipikir-pikir mah da naon ngajedog di ditu geus perusahaan bener genep euy bener euy ari eta nu tukang 7 keke nah 7 narek lempang titu teh ka 7 nama numpak kapal beki kaharti ieu tauhid aduh ampun beki jelas ayeuna pangihna ieu tauhid teh goblok eta euy di bangsa urang teh loba doktrinasi pragmatis loba servis teh eta watir lamun kieu carana jadi dina agama teh nganu kudu turut munding teh pan dibawa ku garong ge ngicilik we dituntun ku budak ngicilik tah ninggang kanu kieu ye ninggang kanu leumpeuh Yuni kieu babari teh dikawinkeunana teh babari nya komo jelema raheut hate jeung hese gawe babari di doktrinna teh jara sok nu kitu mah wanian ngabom gampang dimotivasina teh gaskeun bae atuh jeung saha maneh idit seueur kulan syukur bagjak kumbayangan mana dudungan maneh kan kaula ieu geura aya nu naroskeun orang bagus siapa namamu hei orang bagus nana waduh anjir kasep jelema ieu kasepnya juga abdi jauh aja jauh cing lamun bener agama Islam ieu
Nah jiji kena agama wae atuh sia teh. Pangihkeun tarucing aing. Sok. Di dapur. Di dapur? Heeh. Aya kopi jeung gula. Terus naheur cai. Terus kopi sasendok, gula sasendok kabuskeun kana gelas dikucek make cai panas naon cing? Ci kopi aduh panggih euy. Elah pinter sia mah. Panggih euy ku si eta padahal di negara aing mah kabeh jelema teu bisa ngajawab. Eta mah kreatif. Anu leuwih jero sia ku aing. Aya meri cicing di kolong. Dicalukan keluar teh mungun ka lagi gideung. Aya pek tengah heujeun bijil we anu buleud hejo naon cing? Nog. Anjing tika pagi euy. Nya tauhidna jero jelema. Lain teh. Kumaha eta teuing? Teuing bajakeun teh tauhid cenah. Tina komik nyokorna. Cing Aisyah. Aya benak sagede pepentul hulu korek api. Siki korek api pepentulna geuning heuh coklat. Heeh, tah ieu mah bodas. Terus tapi majuna ngablesat. Di dieu ka Jakarta teh ngan ukur saparapat jam. Tarik anjir. Setum. Leutik sagede pepentul korek ieu korek api belegug bodas. Oh gedenya. Jadi nu ku aing mah setum mah gede atuh teh mah. Ieu mah leutik. Gehu. Gede kene. Nyiru. Ngagedean deui atuh sia teh. Oh leutik ieu mah, leutik. Bus. Sia mah. Sukro. Gede kene. Wah, jero euy ilmuna euy. Naon atuh? Taluk. Remeh nyelap dina kapal. Paingan ngabalesat atuh. Ka dieu sia. Tong ditarucikeun goblok nu kitu mah tuh. Paingan lieur aing. Lain akidah teh mah goblok heureuyan aing nya mah. Aduh. Alah, geus. Wong bagus. Kaja teh da wala nyebut wong bagus teh. Nya kadunungan atau bagus-bagus gitu mah. Da ka mah jelek. Piraku ari ka akang mah. Sopo haraneh he? Ngaran kaula teh Pandu. Ngaran manusia uted. Pandu. Wong ngendi mu? Kaula teh saking Astina. Ai eta saking naon? Saking kubutuh aing mah. Heeh. Da jawaban ge hayang aing teh kitu bener euy. Bener. Saking gua pagawean. Saking Astina. Arep nang endi saiki? Kaula teh rek ka Mandura. Milu sayembara bener. Ya, syukur. Ya lah, cenah di Mandura teh seueun saya Gusti atuh ngiringane sayembara cicing sia. Apa sampean lamun ngaliwat ka ieu tempat dina harti geus milik kaula? Ya, da ulah cek aing oge begal. Nah, eta anu tukang resah. Make dalih agama, agama teh dipake kedok. Dipake kedok bener kan ieu teh. Nyeun kaonaran. Da ieu nu bakal ngaruntuh-runtuhkeun ngaran agama urang teh. Bener. Heeh. Nurunkeun wibawa agama urang teh kieu. Pasrahkeun harta kakayaan nu dibawa. Dibikeun nuhun teu dibikeun dina harti sampean balik ngaranna Kan? Naon pot?
ku abdi
Sada Bang Samantrinya. Oke, jadi suara Bang Sulaksana. Alah. Jika Bang Sulaksana. Percis. Dawala. Naon gelo? Euy. Alah. Eta kudu malah. Sia mah kitu teu kompak ah. Latihan terus. Ai latihan terus. Ngomong manehna teh malah ku manehna teh. Pandu duh. Naon sia teh? Punten. Alah. Anu tadi teh saha teh ngaran teh nya euy? Raja Buta we. Alah, tembak wae sia. Tapi kapok sih tuh. Wah, sok pasikeun deui kadunungan gitu. Ari eta dina naon diselapkeunana nya di dinya teh maksud teh. Oh, kaduna manehna aja. Dawala. Tembak wae ulah dia bala tam-tam aling. Aling. Hei, ah. Ade. Ulah ayeuna hareupeun. Ganti balik atuh. Tibalik we teh. Balik. Nepi ka urang ngabejaan ari aing. Aduh.